Kangen sama ayah nggak? Kangen sama ibu nggak? Bisi isuk pageto budak ibu nu kieu. Dalamun uning mah meureun bapana teh sedih, eueuh nu ngurus. Bapana teh nyeri ningali budak siga kieu teh geuningan eueuh bisi eueuh numpi kanya bisi. Bisi engke isuk pageto ibu nu diasupkeun kana liang kubur tapi budak teh bisa ngararaji salila eta ibu di alam kubur disiksa ku pangeran. Na udu cakade sarumangat. Anak yatim teh bu nu disebutkeun yatim teh laisal yatimu qad mata walidu. Balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Nak yatim teh lain teh boga indung jeung bapa lain. Tapi anu disebutkeun yatim teh geuningan yatimul ilmi wal adabi, yatim teh boga ilmu jeung adab. Lamun ieu Kang Farel kapayuna bantangon teu boga ilmu agama nu dosa lain indung jeung bapa bari jeung dulurna hunggul lain nu dosa teh tapi sakabeh lemur dosa. Wayahna urang